Dia ke mana, Mang? Aing di kopi heula, ya pasti siap kebal. Emang orang pegawai abal-abal. Gesit orang mah. Iya, geus meunang. Meng, teu salah ini tah sianya. Heulah. Mun cocok orang minta tambah. Tibang tambah, dikalikeun ge koeng oke. Man coba heula buktina. Nah, eta karak bagus. Ya, fotona. Abu, Meng, ieu mah bener barang bagus, Meng. Iraha Meng aing bisa nemuana ieu. Ayeuna, yang di mana? Tangguannya koengnya di warung kopi. Siap. Tambah mana? Siap, geudeun di warung kopi bae. Oke. Tenang, ya. Awas tah. Oh. Waduh, tuh yakin yang meja jalani ka dieu. Soalnya geus rada kebal ieu. Mantap. Pia montok. Waduh. Kawin lagi. Woi, kopi. Telo gas. Aduh, geus 3 kali digerokeun eueuh. Duh, carikan Sugiono aing ieu. Ah. Ceng. Naon, Meng? Seran Bang ya. Luan Meng jeung jalani tapi nya keur nyokot duit ketinggalan biasa nek ngopi. Ah, sia ngopi bae. Bantuan aing dek teu. Bantuan naon Meng? Bantuan aing yuk. Neon si Pia. Aing mah hayu bae. Pulusna teh yeuh. Tenang, di mana sih yang nipu? Oke, edit mah lancar urusan. Aduh, kemana ya komengnya? Telat ditungguan anak bawa ayo. Geus 2 tongkrongan eueuh, Ceng. Ayolah. Buset, aing sebiasa galon nih cai mah bangsat. Kemana sih komeng? Kesah aing. Amana nya nyangkut nanya. Nyang Meng, Duh, pan aing nu nyangkut. Jadah ya komeng kapanggih mau dikerbakeun koeng yo. Meng, geus leuh istirahat heula capek. Pan melang ngaso sih. Capek jasa aing, emang tapi ya penting. Lain penting-penting di Ceng. Ih, carekan aing yeuh. Penting jasa kunaon Meng? Coba jelaskeun Meng nyaho. Nya aing nu mesen, Ceng. Aing nu mesen. Buset sia komeng mau uji sia Meng. Sia kejual awewe. Ih, lain dek dijual, dek dikawinkeun ku aing. Hah? Kawin? Jeung saha sia dikawinkeunna? Jeung Sugiono batur aing nya geus gacang bae. Oh, jeung batur sia. Heuh, Ceng. Mangkana Pia bae nol tekat timu-timu deui. Terus kudu kumaha Meng ieu aing? Sia dengan cara tuh, Ceng. Saya kayak mikir tuh Meng. Jadah ya komeng kamu kapanggih mah dikerbakeun koeng. Nah, aya Meng ieu. Naon, Ceng? Tadi Meng. Boleh. Ayo. Nah, ya, kumaha bae sih urusan sia di mana bae sia? Sabar, Mang, sabar. Geus aya, udah tadatan bae. Terus mana? Apa wena? Pasti malah mau badot eta. Set, aing badut di kasep daripada didinya badut burik. Aya tuh di ditu nang gua. Anu bener sia. Aya di ditu, Mang. Geus sataranja. Aduh bener Meng. Aing geus teu tahan ye. Bener, Mang. Tanya ke Piceng tah. Abong, geus kutek-petek bae. Syaratna Mang. Lah ilah, pakai aya syaratna segala ieu parawan. Bener, Mang. Naon syaratna? Hiji kudu make lenset, 2 mata tutupan. Waduh. Rupana udah main panas yo. Oke lah siap yang mah. Geus saya Mang puter arah, tuturkeun urang. Ayo. Geus sataranja. Nah, Mang, nyampe yo. Meng, penir ada bau tai embes sih. Ih, nyana buka kandang embe. Mang, urang geus lempang heula nya, teu ngeunaheun ih, dinya nek moyok masa urang ngabaturan jeung komeng. Oke. Oh, nya. Ya. Sataran yang tuh. Beak tak punya beo. Kira-kira kayak naon nya Meng? Nyao, gaya ngajul gedang, Bron. Gue Meng mana tuh bagian aing? Penide aing. Tenang, saya ngopi bara gelas. Yo, duitna ya, geura mesen. Teh, kopi teh. Nah, komeng yang piceng geus lempang. Tonggengkeun sia koeng yo. Hah? Jadah sia komeng. Aing mah normal tuh mau kudu bikin jeung embe aing.